Lindung Abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat. Halayan nyebat asma-Na Allah nu kagungan sifat murah sifat asih. Maksad medar carita wayang nu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di marcapada. Anu dipipindingan ku silip sinir dihalangan ku siloka sasmita kalayan dirimunan ku simul guareun zaman kiwari. Anu aya patula patalina sareng kawajiban manusia wireh manusia diwajibkeun tapakur tadakur sareng tasyakur. Margi ieu lalampahan pawayangan teh teu kirang sareng teu langkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka. Hasil nulis para wali anu direka ku para pujangga disusun kurja malinuhung. Silip sinir siloka sasmita jeung simul eta anu
disebat seni pawayangan adiluhung. Nyaritakeun kalangkang manusa katsarios di negara Amarta di wewengkon Madukara di pakampunganana kampung nyingkur sisi gunung hejo lemok dangdaunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu harerang marga satwa di sarada manuk gede manuk leutik pas liwer tawis negara subur makmur gemah ripahlo Jinawi aman santosa Kertalaharja sepi paling towong rampok nu digawe simpe hate kaum buruhan teripu karyawan samisarna watak wantos raja negara Raja Adil Plamarta nyata Prabu Yudhistira sekeseler Barata nyata putrana Pandu Dewanata Swargi Semanurah putra Pawana salaku sesepuh ieu pakampungan Tumaritis ngahaja ngahaturanan linggih astra jingga landawala Semar Yawinangun Semar Yawinangun Semar Kuncung Pakuning alam Semar Kuncung Danarul Siti bentar kang puputra kang Tumaritis Desa Kenagorowong hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh nyaeta kakasih Ki Sabda Palon atanapi Semar Badranaya ngahaturanan linggih astra jingga dawala iwari parantos aya di payunan Semar Badranaya ngantos kana dawuh Semar Badranaya kitu kaayaanana kunirahangan di kakau daling lisan mekaten pengandikanipun tageni syukur yang anaking jimat awaking astra jingga dawala anu payus di piagul kalayan dipireus ku dewek yap kaharep yang nampi nuhun kana pembage sepuh kalayan atuh unyuk sumangatan syah diajeng-ajeng ieu teh purwa bokap ngahaturanan linggih teh aya pikeun saeunaon ieu teh
tansah diajeng-ajeng buya aya naon ieu teh nya tiasa riung mungpulung kieu ye oh syukur jang kieu dulu ucuk saperkara dewek teh sono cuh sami kaduana ti eta memang ieu teh aya hal-hal anu baris ditepikeun ya anu baris dipadungdengkeun ngeunaan hirupe jeung kahirupan urang sapopoe leres sumuhun Pak naon sabab ho da urang teh lain asli penduduk Tumaritis sanajan ngaku jelema penduduk di dieu kelemur di dieu padahal asli nama urang teh di akhirat asli nama lain urang Cikoneng boh ngaku urang Cikoneng bojong soang tetapi pakamulang ka asalna ciri naon ieu wujud dituntut ku waktu awak diala ku mangsa diri diciwitan wanci dina harti urang sararea ku melenang di alam dunya teh hiji waktu mah bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa heueuh maot pingaraneunana eta mah da parantos jadi katang tos ada tadina lebah dieu balik we kana pokok yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunya teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu merbeng alam naon pancen teh Pak pancen urang di dunya teh teu aya kajaba lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna pikeun ibadah ka anjeunna ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh leres nya kantenan lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe ngabuktikeun dina amal sapopoe sabab aya nu leuwih alus tibatan dakwah naon amal cenah anu bakal nepi mah eta urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan datang buligir balik buligir di boehan ge kudu hirup iwati urang teh mawa amal ka itu teh ya ngomong teh teu napak sia nama teu napak da umum ari umum mah beda deui jeung absolut nah dek ditentang umum lain nentang aing ngomongan sia cing lempeng ngomong teh urusan prinsip yang malah kojitu munapuroda ngali gincing deuleu balik ka itu teh teu sanak teh keluarga teu mang teu alo teu solenang acan di boehan ge kudu hirup make jeung mawa amal kos nu heueuh ongkos teu mawa naon-naon ha atuh rek ngomongna kudu kumaha ninggalkeun amal boh hade boh goreng di ditu mah akibat kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun
cucu ngiksia mah ai ngomong hayang naon atuh lempengkeun da si ieu mah ai kabatur nentang ai manehna awut-awutan heuh panglempengkeun kapan amal ma'ruf nahi mungkar teh di dieu sok atuh pangmenerkeun gajah teh gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning kumaha bi teh kitu gajah cing cek si laing gajah amal anu goreng gajah kana gajah gadingan gajah maung belangna digadingkeun gadingan amal hade kana gajah gadingna dijeun maung geus era sia era ku si api oman era tak kitu we cinek nama urang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tah tingali we kana sejarah jumu moal bisa riung mungpulung kieu urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka nyoreang alam katukang bisa nak muncul nak merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan negara tina tangan jajahan kitu mangna bisa riung mumpul cirina tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka urang sararea nyaeta pikeun neluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata jadi realisasi tina ieu kamerdekaan teh urang sararea ge kudu bajuang sia ku amal-amal anu hade ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata da anu penting dina zaman kiwari maka nyataan ulah hirup cek urang kalere teh mah nepi ka jadi anggota NATO ngau jauh-jauh teu nyambung teu nyambung NATO mada North Atlantic Treaty Organization Organisasi Pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda naon no action talk only hartina teh loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da anu penting maka nyataan eta sedikit bicara banyak kerja sedikit bicara banyak kerja tuh nyata pok pek prak pok nu ngomong pek pikiran prak pigawe kakara boga ngaran tina naon tina karya dah jadi gawe bener Pak what is the meaning of name apa arti sebuah nama tanpa karya tuh nya nya diperingati unga tahun geura aya unga poe teu malah memperingati teh hura-hura teh taleler ta nya nu mawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh maka jeung aya main rebutan heeh gua aya ge memeh main rebutan teh geus rebut wae perebut kadudukan perebut pangkat perebut jabatan oh silih siku silih jejeg geuning bari sabangsa teh aya tarik tambang nih padahal ku siniri kitu ge teh jeung aya aneh aya nama tibalik ujang tibalikna kumaha baheula mah karuhun urang bajoang paeh poso nepi ka katangkep ku penjajah bus kana obag dibui di jariji besi jelegur teh merdeka ai kaluar ti pangbuian teh pada ngangkat jadi pejabat
Tina dibui teh didasi mah heula mah tah aya nama lain didasi heula tuluy dibui Aya nama dasi ngamal tuluy dinejar jibeu. aya nama pejabat heula tuluy diobak ka ituna teh geus gara roblog ge meureun Pak nya Nah bet atuh geuning. heuh aneh we aneh ayeuna mah pan ai hutan teh pan aya menteri na menteri kehutanan agama aya menteri agama da baheula mah Pak leuweung teu dijaga da awet atuh ai saprak dijaga bet jadi beak aneh jadi loba pager makan tanaman Mun cara ngotan baheula maning nya eta didenge-denge teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok kacida teuing teman. bari eta teh agama religius anu aya patula patalina jeung moral Tapi aya pupuhna teu bermoral. ai pupuhuna teu bermoral nuhun panggih ayeuna hareupeun abdi dari dagor juga ngirungna abdi Eta mah kagila-gila keding. aneh abdi mana lain aneh su ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab Gitu. tingali dina katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tamah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget ujug nya tsunami mah kahuruan mah biji letak mah banjir mah angin mah Bener amanan nu. alah iya nya Pak dek nyalahkeun saha Karengheng ku dedengean. dek nyalahkeun saha nyabongan urang we jelema-jelemana teu ngagara rugu ai bongan mah bongan bangkong montong sok tutudinganan Jauh-jauh oke ka bang. ai nu gablek dosa jelema ai nu dituding bangkong kumaha lamun bangkong demo ke Bangkong mewadreuk. bangkong teder ngayakeun sidang pleno di antarana belentuk bangkong korodok bangkong hejo bancet ngarariung teu ngeunah ku jelema aya nu ngaruksak jelema aya nu dingkeun ka bangkong Power demo bener. di antarana bangkong oman bongan bangkong jang bongan bangkong kumaha bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati uluh nya heuh nyata ai bangkong di kongkorong ai si nunuk henteu tuh nepi we karaeng disebutna we rorongkeng Rorongkeng ngangan rorongkong. rorongkeng tina harengheng ku dedengean naon sababna sabab ieu teh bangkongna masih keneh ngajedog di jero liang bisa cekolot baheula baka tentrem ieu nagara lamun bangkong geus ngaheum-heum liang anu saralah teh eta bongana ti lawang ninggal ka jalan ngaran-ngaran ti lawang ninggal ka jalan mah da sanes deui saha pijalmeunana grepek nu embung ka geleng anu hayang ka geleng roda padahal urang di dieu teh kageleng teh ku roda alam Kagiles kuroda. ngan bongana atuh da ti lawang ninggal ka jalan coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah tah hartina teh bangkong ngaheum-heum liangna
kayak solusi negara solusi naon jig nyambung atuh pan solusi manusok newakan mobil geningan STNK di etak mah polisi atuh siapa jadi dagor kayak gue solusi jeung polisi jauh solusi teh jalan keluar kumaha ieu cing da kudu sararea atuh moal bisa sewang-sewang eta atuh da manunggal kesatuan jeung persatuan dengan ukur jadi slogan we kanyataanna mah papisah geus sok da sewang-sewang oh sapu ayeuna leupas tina sabeungkeutan da kahancuran kaituna ge nya jadi jalan keluar nate urang sararea cekolot baheula bisa bakal ngawujud dina sagala rupa widang asal dina otawa nu ngeusian ieu nagara teh nyaeta ku budak angon bisa negara bakal pinangih jeung waluya tapi nu ngeusianana teh kudu ku budak angon heueuh ujang kumaha ieu ngalilieur batur ai bokap ngalilieur kumaha jang jelema teh nu palalinter itu teh anu bergelar cing rasional bicara teh itu teh jelema teh nu palalinter anu dijadikeun pamimpin anu dijadikeun pejabat teh nu pinter geus hampir teu becus komo budak angon kudu napak ngomong teh koselin aki-aki we lain hahaha budak angon ucu tah di dieu urang cing apa karena ilmu palasipah palasipah teh naon filosofi falsafah ya bid'ah falsafah nanahaun da sia mah kitu cegekan hirup teh sia bari teu ngarti bari sia ge teu ngarti deui ya bener teh aya bener ceuk Allah disebutna mutlak absolut dogmatis aya bener ceuk ilmiah aya bener ceuk falsafah aya bener ceuk umum dengekeun sia aya bener ceuk umum kadang-kadang patongong-tongong jeung ceuk ilmiah contona sok umumna di urang nyarita panon poe bijil ti mana ciwetan yakin leres ceuk saha ya umum ge nyarita atuh bijilna ti ciwetan tah ceuk ilmiah mah henteu kitu nah kumaha gitu da panon poe mah cicing da bumi nu muih kapan rarasaan mah urang teh pan sidik di wetan air rarasaan lain rasa gitu jauh tina rarasaan ieu euy nah bet atuh geuning da bumi nu muih da panon poe mah cicing nya nya tah aya deui ceuk falsafah kumaha cenah sabenerna panon poe teh geus biji ti kulon ayeuna teh tuh mau jauh tah jauh ceuk kolot ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gera raketan nu deukeut gera deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang gera prak gera pangihan cirina satangtung diri kitu eta mun jauh-jauhna teh ayeuna panon poe biji teh wetan
kumaha maksudna dibacana ku falsafah tah ilmu teh nah ai falsafah ilmu saha yo dibid'ahkeun teh babatok sia mangeran kagolongan sia teh bener cikalloh mangeran megrasok sing lempeng ka ajeuna mangeran kana gulungan jadi panon poe teh biji ti kulon ayeuna teh maha tah ceuk falsafah teh kumaha kieu jang panon poe biji ti kulon teh cing sok buktikeun jelaskeun abeh ngalalarti da ieu teh sesa-sesa penjajah teh urang teh jadi barutek barelet balalagu geuningan jadi bangsa nu sensitif teu kaopan teu payaan geuning baheulana da ku penjajah teu meunang sakola benar jadi bararodo bodona teh dikatotoloyo rajin pinter kabalinger deui tah panon poe biji ti kulon teh ari panon poe teh kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus ngandalkeun urang barat ai barat mana kulon tuh matak panon poe biji ti kulon jadi barat-baratan ngaranna teh bangsa urang teh geus ka barat-baratan hahargaan kumaha ceuk dolar adat-adatan kumaha ceuk urang barat bener pakaian kahakanan budaya segalana teh kanginum-nginum minum mah ge nurutan orang barat da aya kesenian jeung budaya urang barat anu aya gelar di urang teu afdol mun teu bari mabok tuluy diserang ku papakean barudak gadis we ayeuna geuning dibonceng ku motor dan tungirna teh kadeuleu atuh kata mah turun tina angkot gini tina angkot bari leumpang teh geuningan buja teh kadeuleu leuheung lamun teu sing kayoan untungna teh tuh korban mode tadeuleu geus ka barat-baratannya muing meni malalesin bujang teu sangka da wala bapak aing profesor leuh bisa jadi bicarana akademis euy urang teh kapikirnya kan wah manyaan nepi ka dinya kadaharan teh nya wah nya leres ai turun tina can tina kahakanan bangsa urang ayeuna geus gengsi ngakan kulub ganyol dan nu dihakana hambur duit ger pasea fried chicken Dunkin donut hot dog bisa mending geus teu apaan kana goyobon don king don not malahan ditawaran karedok eta ku dewek barudak ayeuna apa itu korodok gitu ini mau peuyeum ini peuyeum apa bitu peuyeum bener bedok nya bitu peuyeum naudzubillah summa naudzubillah bangsa urang ya Pak tapi ka diluli-lulinya asli geus eueuh aslina kan ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung ektasi magadon sabu-sabu ganja sedangkan eta anu keunana teh deui nonoman heueuh pemuda sedangkan pemuda teh sok diayakeun sumpah sataun sakali sumpah pemuda mana buktina mana tulang tonggong negara teh anu disebut harapan bangsa teh anu disebut harapan bangsa teh mana deudeuh bangsa urangnya Pak deudeuh teuing cu da eta budayana atuh da sedangkeun naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana lamun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana heulaanan budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah teh bahasa tak urang teh geus kaleugitan basa urang budayana naon baheula mah da zaman dewek di SR basa Sunda teh diajarkeun unak usuk basa
Panyungsi basa benar wawangsalan ayeuna mah tong boro muridna guruna oge kadang-kadang awut-awutan basa Sunda teh geus babaca geus gengsi deui ngomong basa Sunda teh bari jeung dahar ngimpi di Sunda deuh geus eueuh we ka Sunda nya leres Bapak kacekok ayeuna teh urang teh ku modernisasi ku teknologi KPPN teuing ayeuna we di imah kitu di imah da lain salah barudak sebenarnya mah deui dan ninggal dina keterangan mah kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih eta mah kumaha inung bapana dek dinasranikeun dek diyahudikeun da ayeuna mah kumaha atuh da barudak teh di imah dicekok ku PS da baheula mah diburuan teh main keleci bubuyan galah gatrik sonah oray-orayan sasalimpetan oray-orayan ayeuna mah da PS we tong borok make jeung dengan anak dalang disadiakeun wayang kalah dijejak ai wayang teh geuning kalah disebutkeun kalah dijual gamelan di kilo tawang sul deui kanu tadi ulah ngabuntut bangkong naon yen bisa ieu waluya nagara tapi nu nyicinganana budak angon heuh maya ai budak teh lain budak ololeho tapi ai budak di dieu nyaeta anu salilana ngabdi nu salilana ngabdi lamun jelema pinuh ku pengabdian lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung tah nu kitu deuleu naon sababna sabab janji pangeran dina katerangan memeh wa iya kana stain naon heula iya kana budu pengabdian heula jadi budak di dieu teh anu ngabdi sabab nu ngabdi mah moal jauh tina pitulung bener jadi lempeng jeung keterangannya tah iya kana budu teh heueuh ai angon tah ieu teh sabenerna jelema teh geus teu bisa ngangon hawa nafsuna ai ngomong dek sunah rasul padahal rasul pangeran teh kantos jadi budak angon heula nya Pak tah artinya cing atuh cing kaangon eta hawa nafsu sabab naon moal aya nu leuwih berat tibatan perang silih tema nyaeta merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang gitu mengendalikan hawa nafsu nuhun Bapak paingan eta nya ceuk aing ge Bapak aing mah batok bulu eusi madu mutiara tertimbun deh iya nya leres Pak bapak teh keur abdi mah harta karun nya disebut harta karun tertimbun kitu ya bener nu mawi dewek bisi dewek isu pageto paeh ya ulah waka Pak ulah waka Pak can tamat abdi teh ilmu teh ih ngaran-ngaran umur ucu ukur kegaduhan ulah waka Pak heueuh ngabdi ieu can kawin ongko abdi teh bisi ai geus kitu mangga harewosan kana selisih lain anu bakal jadi doraka pisan mah nyaeta di mana si lain geus ngadenge hukum geus ngadenge katerangan tuluy teu dipigawe ai dewek mangan ukur nepikeun digugu nuhun henteu urusan sewang-sewang
muntah mah dewek teu digugu ku si laing moal makna urusan si laing Moal dihisap pada diri itu. aya jelema nu teu digugu ning ambek belikan teh nepikeun mah nepikeun digugu nuhun teu paduli teuing Sebelah salah diurang coba. nya nya Pak bebas alhamdulillah Pak nuhun Pak brai weh hulu teh ieu abdi Gitu dah. nuhun Pak nya tak kitu cu dek mi HP dewek teh sisir jeung minyak karena pribadi kade kaansloman leungeun mi HP mi HP pikir jeung niat bisi kade kaangsonan deungeun bisi kalalanyoan nyawa ceuk urang wetan mah ojo leno sampean ojo neko-neko ojo neko-neko sampean gitu cek urang Madura Ulah terlena hirup teh. leres kitu jak nuhun Pak ngagebrai abdi tak kitu kade jak kade Aing geus wawa. entong make jeung mikiran batur usaha maju batur bangkrut anu penting mah ilaing we heula nurulung kagering-gering mikiran batur bukan pribadi keluarga naon reset jak biasa anu kacangrum tak kitu jak nuhun Pak tayeuna mah balik we kana obrolan anu pokok naon atuh Bapak teh kieu urusan dia mah king kumaha atuh ieu teh Pak jadi dewek pang nyalukan ilaing teh gening aya maksud tertentu jika ieu nyaeta dewek teh ngabogaan maksud tapi ieu maksud teh mat lamun teu satuju ulah nepi ka nimulkeun papaseaan lamun satuju tuturkeun kandungan hati Amanat teh. anu jadi kandungan nya hati ngan meureun dewek terek menta kamandang ti si lain gitu cing sok atuh Pak itulah mempeng rada cerah sok kayaknya gawe santai Ah tenang. santai sok atuh kanya nu deuk hayang naon atuh kieu jak sakali deui mun teu satuju ka dewek ulah nimulkeun hal-hal nu teu diharepkeun nya naon atuh teh pangna iluk inung si laing diinitkeun ka sekar mume jeung si gareng dewek teh sabenerna mah hayang boga pamajikan deui kita nunduk kerana atuh penurangannya kadenge naon eta ku si laing kadenge bubuyu sia bieu ngomong nah aya kumaha be teh Pak sekali deui cenah dewek teh dek boga pamajikan deui tak ieu teh kulantaran diridoan ku inung si lain kumaha ku kupingan bapak palai garwaan deui anu disetujuan ku si emak cinek nama bade ngamadu bade ngawayuh bapak teh bade mogor teh dek mogor cing kanya sok kumaha kamenang komentaran kanya sageus gede urang teh tah kitu kasaha hari eta awewena teh urang pertapan banyukan sana kakasihna teh Dewi Nilaningrum geus aya nu dicita-cita tah di eta pertapan teh aya mawar bodas waduh ku dewek dek dijugjug kolot eta make jeung mawar bodas teh alah dek mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lemur teu karasa capena sabab aya nu diteang
hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung teuing nu penting mah asa nepi ka tempat anu dituju dek ngalongok anu ngora sugan anu kolot henteu nyusul anu kolot teh dibejaan ku batur oh kitu tah gitu deh menta diantar kai lain dewek dek pojoan deui komentar jeleng kumaha idem sok ke aka idem ngiringan wae ka aka idem ayeuna mah zaman demokrasi heuh terbuka masina baheula demokrasi teh disimpingan disunatan teno tapi punten ye sok tongan disuhunkeun tadi disuhunkeun kamandang kumaha cek si lain henteu abdi mah teu satuju naon upami bapa ina garwaan deui bade ngawayuh heuh abdi teu satuju sabab tang tos aya sabab moal pati-pati atuh logikana oge atuh da ayeuna kaayaan bapa teh teu sarua jeung Pak Haji Apo nya benar artinya bapak itu tidak nalipak maneh jadi nurus tunjung disebutna nurus tunjung teu ngukur ka kujur teu nilih kaayaan ku barudak ngora ku barudak ngora mung eleh peta nepi ka mung eleh peta aduh hayang kanu ngora bapak bade garwaan deui ma oge can disenangkeun ku bapak teh cacak hiji teh bari emak teh putri raja ti nagara Sekar Mume nepi ka waduh luar biasa itulah istri sajati ti emak hese neangan bandingan hese geulis banding we jeung Dewi Subadra Megarwa Dunungan nya mesti kana geus mah lah Yuswa jauh jeung bapak jeung Dewi Nunuk satak saeutik ayeuna dicacana ku bapa ka dieu eta emak luar biasa da puguh meureun uninga mama da pinuh ku didikan rohani jeung jasmani ngaran-ngaran kanu jadi salaki hartina pangeran dunya terpelajar nya berpendidikan goreng-goreng anak raja anak yang ke orang pertapan deui nya Kuma bade ku bapa bade dipangwayuhkeun bapa bade nikah deui ayeuna ka saha tadi teh Dewi Nilaningrum ti pertapan Banyukan sana tah rarasaan bapa teh kasep henteu cingeun teung atuh geus dipikirkeun akibatna gitu nah teu diemutkeun mamalana malana atawa tuduhan batur we malah tatangga can ayeuna tuduhan batur tetangga coba itu Semar nepi ka kitu kalakuan eueuh turutanun batur bener nurus tujuh eueuh tuturkeuneun anak nyeceuheu sedengkeun katinggal ku abdi bapa teh pan teu kasep ditinggal ti kajauhan bapa teh jiga pinguin kakablan heueuh mun haji apo pantes sagala aya sedengkeun rarai percis emer bahe nyuruh widil gitu geuning tong sok kitu bokap eling beh dar sore henteu isu hayang nyanung nyawa aduh kacida moal aya nu ngelingan deungeun-deungeun mah naon sababna sabab abdi mah ninggal gerak-gerik mah sumujudna ka bapa anu luar biasa naon kakirangan emak geura sok emak teh sakaligus di mana bapa teu damang emak jadi suster di mana bapak nyari awak emak sekaligus jadi tukang pijet tukang pijet di mana emak bapak palai tuang leueut emak sekaligus jadi koki jadi pelayan leres eta teh di mana bapak ayeuna kotor anggeanana emak sekaligus jadi babu tukang nyeuseuh sumujud ka bapa teh teu ngijing sila bengkok sinemah sopan santun ramah tamah DP hadap asor
kari-kari ku bapak rek dipangwayukeun cing gablek pucus mar ulu can pernah kadang kasar nyarios oge tong kitu teuing yah geus gede aing teh nu gareuleuh geura waduh moal teu puas berhenti curup laras tekan da awewe mah kitu keneh atuh da teh mah ukuran nafsu sarebu seubeuh biji teh bea Bapak tadi sasauran ngeunaan bag-bagan hukum agama boh negara nepi ka eces jentre pertela ngemang boleh napak kana sarupa maka yang bisa ngangon hawa nafsu nanti kari-kari aina bapak kalakuan gitu ilmu ajung ilmu lilin asal jauh jeung ilmu lilin ai ka baturnya angan manehna leeh jauh jeung dicaritakeun kan tadi cenah kudu anu toja iya ieu teh sareng anu disaurkeun ku bokap tadi bari jeung ka anak teh surjeng nitah nyandung nah dikira cepot tek milu ngarojong karena kapalai bapak nu samodaya kitu rek nyeri emas sanajan emak inung sampuran abdi yeuh da karasa ku abdi kanyaahna di mana si cepot kalingking panas tiris abdi eling-eling teh anu geus naplok anu haneut dikompres da ku emak bari diceungceurikan di usapan teu ragab deui ujang anaki tong gering ucu kanyaah emak tah kata ya dunya ke nasihan teu aya dunya kinasihan hayang naon ujang teh teu pira abdi teh baheula teh hayang pes pajaplang ku bapak geuning kalah dicarek cobi galih pak ulah sok kitu kalakuan teh nah hate teh buka duit mah tong dikawin ye dewek mah sunah rasul jang ya elah eta ngomong kawinkeun wae kitu ka domah Pak Haji Apo nu bikang tuman aing mah pokok jeung hayang nyanung non teh terus sok yah inung silaing teh moal kapalang ku dewek terek digebruskeun ka sawarga Firdaus dulu sawarga Firdaus teh pitempateun awewe nu nitah nyanung ka salakina itu si belegu garwa Rasul abdi sekiai ya dongeng ya naon garwa Rasul oge dipangwayuhkeun ka pungkur nya ngaridoan tapi ku panas-panasna hate eta di mana saroge bade kilir dugi kanyarane cenah kana tangka cau nepi ka garing tangka cauna ku panas-panasna hate nah ai di Arab aya tangka cau beja aing oge dan nyarane nak keur di Lembang hari teh soal tangkal jauh mah teuing teh tong sok kitu be eling atuh buya tah kitu ngomentaran sia teh lain ngebetem we carek aki-aki 7 mulut je ye si kalalanyoan kita nafsu teh mun ngaberung gitu di Bandungan teh melengkung bekas nyalahan heuh syukur jang ditarima ku dewek kanyaah silaing ka indung ilaing tapi ke bapak rek ngawayuh heudeuk itu nyikah paingan eta unga isuk-isuk ngajus leunca we terus leunca jeung takokak teh digedekeun leunca takokak dina sakuna teh kuda laut akar jame nu kitu we nu digugulung teh ieu aki-aki awak sakitu bebeng teh leuheung lamun bisa karecek marmot goblok sia bobogaan tiul macana tah nuhun nanakeun hak silaing teh geus dewasa kanyaah ilaing ka inung ilaing syukur tapi da ieu mah kumaha jang hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese wah cilaka geus kitu mah mapatahan kana beger mah abus wah
wajarkeun teh ridon cenah mah dipangjanukeun geuning eta pipi ngagaralang beureun dicakar mana kitu ge. Bina-bina teuing mun teu kabeh pucus. Mereka dawang aki-aki teh. Tong di Umar teuing nafsu teh mar. Syukur. Pakai ugeran gitu kan. Dewek ayeuna dek init bisirek nganteur nuhun henteu keun bae. Dewek we sorangan. Galudeungnya wa. Antep Ma tah bakal ka urang nyorot. Abong kena cenah ka aing teh inung sampeuran ta eta kah omongan eta nu dihinarkeun teh. Sarwana jeung bapana teh cenah. Bisa kompet daun. Jadi keukeuh bapa teh bade ngawayu. Mangga wilujeng mudah-mudahan we rumah tanggana cing hancur. Edan cenah. Init aing deuleu. Antep nya mah ya moal dituturkeun bohong tah semar-semar ya winangnong ya winangun naon semar kuncung danar wulung wah anak Siti bentar teh bohong. wajarkeun teh lurah Semar kuda Pak Haji Apo kuda pawana Bapak Bandara Soekarno-Hatta Bapak Bandara ku anak genti ini mah Sok diruksak gitu ngaran kolot. diruksak batin emak awewe ngaranna ge awewe atuh Kagoresan di awewe mah. Tulang iga. urang kumaha rarasaan emak ka manehna kanu jadi bapak ka bapak urang sidik emak mah gawena damana geus luar biasa ulun kumaula Daya nyebat harorea mah nyeun. teuing gaulna jeung saha bapak aing jadi kitu euy Bukan jeung api oma. teuing meureun tukang gambang jeung mah Mau teh jeung si eta. Anu cereumeuh mah eta ngan hiji. atawa jigana bisa jadi teh bebarengan wae jeung Menteri UU. Bisa jadi Aduh, barengan wajah aing nepi ka kieu euy. Saha Menteri UU teh Menteri Kehewanan. Kumaha atunya teuing paduli teuing wawuh jeung guyur teh mana kitu ge. Ulah naon? Ubar stres euy. Sok sampainya padu gunakeun kana jurus teh. hitung-hitungan pengen cangkeng atuh kayaknya Bro. Olahraga. Aling siling lah. sok eta karepet da bahkeun Bro atuh guyur si teh. Yur lain seserian we Lain cecengiran wae siling teh.
Krostomo Tomo kayaknya yuar. nyangakeun ieu ka Bapak Kepala Desa Tegaluar, Keluar. Ketua KNPI ongkos teh. Ulu jeung sumping. Sae Deh. Nyilakakeun sia teh. Gagal atuh. Ku kabina-bina teh guyur ieu teh ahli seni wungkul sia teh. Nepi ka dianggap naon sia teh. Kurang sa wilah bi teh. Dengekeun aing, dengekeun. Syarikaya kemang laja kemang monteng di astana. Tuh. Gandru. Iya mah gandru. Muni jauh atuh. Sok. jadi aneh. Dina eta we. Dading dadung tidinya mimicina. Serepet. Iya, bagus. Yang puas ya mah. Oh, gue udah jadi ambulan. Tenang, ayah. Aing kayaknya ngerti, aing oge. Mana Japo cerita gitu maksudnya mah. Ngerti aing oge. Burukeun, tenang. Nya aing nyaho kana bahasa trompet. Padahal cek tukang trompet aing ngajak ngising nya pada maksudnya mah.
Pugu daing telang layangan kabur. Itu namanya mempermainkan aku. Memperdaya aku. Rum.